Aduh, kita cicing rumah jenang sebetah-betah di rumah jenang. Gua panas itu disetujuan. Udah yang tarik tegulis kan gua panas hungkul udah ongkok atau bapak susu butang lucu truk. Coba galak, dewa di puncit mah kalau guna teuing. Iku kumaha yang menangkan awe gelisnya. Dah orang terima gelis dah. Lalakina mau mobil, terus sanggup. Tapi dari suka mun aing sebelum harma kuasa semperkeun ka majenang aing sebelum harma mau mobil aing pokona mah. Nah, mobil teuing di pencit mah lah. Mau kitu atuh. Kayak nembokan aing belum harma wae. Aing mau mobil aing ka ditu ka majenang pokona mah lah. Duh, itu di sawah karena ada sorangan si Agus eueuh. Tapi ngomong-ngomong ayeuna Cimonteng ini buat nama ek dijieun wisata cenah euy. Da ayeuna poe naonnya? Poe naonnya itu da urang teh pagawe lain tapi kena poe geus pokok. Poe naonnya? Oh, katang heueuh poe minggu ayeuna teh ek cobaan we geus sampeurkeun ka Cimonteng sugan we tu aya awewe. Anjir, Cimonteng euy. Aya nama jadi alus kieu Cimonteng euy. Dah kieu nama Cimonteng. Dah nah ieu Cimonteng euy. Ah, benar-benar ieu mah euy. Pemerintah Kabupaten Ciamis teh mah boga tempat wisata bakal rame ieu mah. Bener ieu mah pemerintah teh. Kita dah ngomong-ngomong haus dengan warang heula dengan cai nginum deh. Anjir, ewet geus euy. Campurkeun bari pura-pura meuli es wae Nah, itu kena tukang warung. Eh, eh. Neng, anu kudu warungna di mana sih, Neng? Neng, anu kudu warungna di mana sih, Neng? Terang tuh. Teh gelis-gelis koncong kayaknya. Neng. Astagfirullahaladzim. Nah iya borang-borang kia penghuni Cimonteng geus aya. Gagabau penghuni Cimonteng. Tak apa orang teh kebarana si Aslan. Eta pedah dararaina kitu pisan. Terus dia poe eta. Abi teh bare ka tukang warung, tukang warungna mana? Atuh ka jero we kali itu Ngomong-ngomong, Seneng sendiri aja nih. ketempona. Kasiannya Neng, 2019 masih aja jomblo. Sama kayak aku nasibnya Neng. Saha Abi Neng. yang nanya? Aduh, aing kalah panik. Teh, teh. Kalau namalkan es nu pang mahal teh. Sok-sokan pesen minuman anu pang mahalna.
paling bisa nagih 1000-an. Mangga esna. Ah, seger-seger ting minum es. Coba sisi monteng. Coba aya awe gelis. Dunia biasa indah-indah teh. Neng, seharusnya teh nuju ngantesan saha geuning nyalira. Aya we. Ya neng daripada ngatus manusan puguh iraha dongkapna. Mending kana jalan-jalan wae sang abi yuk. Ari si Aka dinaik naon? Buah ka dieu teh jalan kaki kan motor di bengkel sak kudu di dieun di dangdosan. Oh, jalan kakinya. Atuh pami abi hoyong digandung kersa teu? Hah? Digandong neng. Aduh, panas neng. Atuh mapah we atuh da boga suku ieu. Ngajak abi amengan disuruh mapah. Ya neng, aya jalan kaki teh sehat. Pan sekarang teh keur digalakan ieu jalan kaki. Jadi jalan kaki teh sehat neng, nah kumaha? Jeung we sehatnya lira, tujung papanasan neng mah turun. Awewe teh di mana? Ayo we, motor jeung mobil we hayu hayangna teh. Lempang main nomor era geus tusuk yang mobil jeung motor we hayu kira sehatna tuh jalma juari dengan juari. Ari hayu we hayangna motor jeung mobil. Ieu sok we anu boga heula motor, engke bisa ngajakan amang abi. Ih, aya nama kudu numpang motor turun. Goblok geus ya. Yang maaf telatnya. Oh, naon aya geus di mana? Terus di pasar terus kantor mama tadi itu belanja. Oh, pengen lami, abi ngapal sari dieu. Iya, si ayang itu jam seberat dia. Lami baru balik kira jama. Udah tengah wartosan si ayang mah terus ya ini mah. Udah tadi ngawartosan ge kalau di baca-baca aja mawe abi. Di jalan ya. Oh, Ya, ayo tuh mau jalan-jalan yuk. ayo atuh. Kapan heuh? Mari coba Cimoting, mirang Cimoting wae, Pak. Pemandangan saya. Ya atuh yuk. Yuk. Uh. Tapi nu itu tuh ngaran bagi naon? Eta teh kawar. Rajin bersifat. Ini hanya kami lama bersih. Oke, Pak istirahat lain. Aing suka pepanggil wae di belakang tadi. Apa sih?
pokoknya mah awas wae irah-irah aing boga motor bebas wae bukan nama teh. Si pulau tuh ya. Goblok teh sia kalau ngarawas aing pun aing saha tuh sia teh. Berarti dia duk yo. Aing bergawe, kasih gua udah tadi cemonteng ulang-ulang sorangan yang kasanggat. Terus sekarang harus bawa omong sing tadi duk yo, dia. Mana kenal nih dia, Jang? Tuh, tempo gerak tuh, tempo tuh. Saha itu? Tempo tuh, tempo tuh. Saha itu, Jang? Saha itu? Nyaho Jang, anjing tadi teh papang di warung gitu. Ai pas kau ngajak urin, ada lelaki datang tuh, lelaki makana ento mau motor atau buah motor. Sambung dia ajak urin numpang oge, mana motor dah. Jebetnya. Ah, tuh coy, zaman ayeuna mah teh bukan motor mah tinggalin men. Eleh. Tapi jangan aja, masan powet euy. Coba aya kumisan, coba bulu-bulu. Iya, itu kumplok saja. Aing penasaran euy kowe eta. Saya menang awa eta. Gampang. Heuh Jang, aing teh menang awa eta ngan kumaha carana. Geus, ayeuna sieu teu boga motor heuh. Geus sia mah ayeuna mah ngarental mobil we ge. Kuno na motor gedayekeun ngomongna mobil. Geus ngarental mobil we ge situ. Ngarental mobil ka saha Jang? Nah, aya gitu. Aya nu sok ngarental mobil mah. Tenang, pokoknya mah ka aing pasti murah geus we kadikeun duit na ku aing pangarentalkeun. Sok kumaha meureun Jang? Mahal tuh. Kira-kira sia makena sabaraha poe? Ah, Jang, keluar dari teuing Jang. Ah, sapoe lain mah nyobaan hungkul. Yo, Jang, sapoe ting teh 300.000. Teh. Hah? Harus mahal teuing Jang. 200 meureun. Ih, sia mah 300 ge teh pada ka urang. Ka batur mah mau dibikeun ieu man 400 500 ka batur mah sapoe teh. Geus jumlah kan tuh obrolan kumaneh nu penting mah menerima beres we. Siap, ayolah, ayo, sebenarnya mau beres ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan dia, kan gua. Mohon. Tumben kan dia. Kenalan, aya Priyogi teh. Kumaha aya Priyogian. Naon, suka ruas itu. Ubaya Priyogi abi teh, Bang. Perlu naon, sok ngomong koin, buat. Ubu ieu abi teh bade ngarental mobil. Aya henteu? Oh, mobil naon? Aya, mobil mah aya. Ubu ieu teh urang teh boga dulur gering. Kudu dibawa ke rumah sakit. Urang teh ngarental mobil ka sorangan, ngan boga duitna 100.000 kumaha? Aya teu? Hah, 100.000. Tapi ke, eta mobilnya pakai ke mana? Arek ka rumah sakit, teh nganterkeun nu gering. Ngan ieu kuring dibere duitna 100.000 ku nu geringna. Oh, jadi ke rumah sakit. Yang sesuai ke lah, jeung mobil mah bawa. Teu kudu mayar, emang ari ka batu mah. Jeung ujung ulin-ulin mah mayar 100.000, 400 nya geus lah. Yang ke rumah sakit mah bawa wajib. Teu kudu mayar lah. Hitung-hitung kurang jeung celengan ke jeung ke di akhirat. Nomor Bang. Gering sangar-sangar kieu bageurnya. Ulah salah. Ningali jelema mah ulah kena tampang, nah meskipun tampang jaga sakti, tapi mah hati jiga Hello Kitty. Meskipun bunga jiga teroris, tapi hati mah romantis, cuy. Anjay, disangka si Abang ini dermawan. Ulah salah, sadeui atuh. Tadi ngomong-ngomong diberi duit 100.000. Mohon Bang. Geus atuh ke bae. Tah nu 100.000 bikeun deui ka nu geuring nya. Ayeuna. Nah. Jadi beres, jadi jeung bensin, heeh. Tah hiji bekal anu geuring. Jalan. Heeh. Hah? Lebaran hari teh Bang?
Alhamdulillah, masih kalau keparosannya bang. Amin amin amin. Ya guys ya, Jung bawa ke kuncinya, Jung sing ngelancari jalana, sing kena cager nubrina nya. Amin. Jung, sudah mangkat. Oh yang latihnya bang, ya. Kurang ada kena ya. Ya Selamat selamat. Pokoknya masih barokah sing kagantian deui. amin. Sing diterima iman isona. Amin. Alhamdulillah, bisa beramal. Pada duit 200.000 jeung nginjemkeun mobil mah kayak Gusti Allah ge diganti. Aku tidak jantan berarti amun kurang mere 200.000 teh digantiannya 2 juta. Mantap. Wah, cair ieu mah. Disipulongna 300. Jadi dibayar 200. Mantap. Pak, nah aku non iya. Neng, saya pun bensin. Ih, Kenapa nih? bensinnya saya neng. Iya, amang ngira Nah, ya bisa. tadi sudah tadi. Dulu lah, dulu lah. Neng, leres yuk, saya pun bensin. Ayo, dorong yuk, bantuan yuk. Abi, panas-panas ki kudu ngedorong. Ih, amit. Atuh kumadi, Neng, depan saya pun bensin. Banyak kalau ditunda motor naik. Ayo, ayo. Jauh, jauh. Neng, nuju naon? Siapa, Pak? Ngiting papanasan, naik mobil we hayu. Ah, abi mah badan naik mobil we nya ada panas. Ih, aku maneng ke beri naik mobil. Kira antosan apa bisa ada bensin ya? Kira. Terus ya, panas ah, badan kana mobil we. Cicing lah, antosan cicing lah. Neng. Dadah kok. Terus, rasa awe matre. Awas wae.
Mana nih mobil tinggi siapa-siapa ting can balik ya. Di kamari terbalik ya mobil. Kamar nyusul nah. Nanti ada mau kemana gitu. Hah. Bukan sahak. Enak nih. Aya perlu bang. Perlu naon deui eksor motor ka aing. Jih, lain ekstor motor ieu lain. Urang teh aya perlu ieu teh ieu. Ek nyeum mobil aya teu kuat ieu rusuh. Minjem mobil, motor ke setoran ke saminggu. Alah, tenang, gampang isu bisa kalikeun. Pokokna mah ayeuna urang nginjem mobil ieu heula sakedeung. Poe ayeuna hungkul ieu. Luat. Wayahna aja. Siapa? Gua aing keur pusing. Mobil anu ngarental di kamar can balik gitu. Ah, bener bang. Saha nu ngarentalna? Kayak nginjam mah si Agus. Nyebutna banyak ke rumah sakit nganterkeun dulurna. Tapi teuing sanu make nama we teh nyaho. Lah, atuh kumaha ieu? Coba tuh cang-cangan yap ke rumah sakit gua aya jalan mana yap? Oh iya Pak tuh. Jangan, sugana di jalan bapak. Kemana dengan onam? Doa besare we. Yuk. Hari kamari magening kakak aing anak mobil. Kamar bang ngetes gitu. Kayak dah suka yang terang nih, penasaran suka tes gitu. Ama jaminan nih ntar sombong lah. Nya kita bari lagi abi mah heureuy kasih itu malah. Mau naona. Heureuy abi mah. Kang besok kita jalan-jalan lagi ya. Ya gimana besok kalau nggak ada bisnis ayo kita jalan-jalan. Ya, iya siap. Bang, mobil teh mana budak teh? Cinta mah di. Ini tuh. Sifat tuh, di mana tuh? Yuk. Mana itu mobil teh? Hah? Oh iya mobil. Di dieu aya. Kayu Kak. Ayo non bang. Tuh mobilnya tuh siapa panggil? Oh tak, ayo siap tuh siap. Mobil lalap teuing, mobil teh dipake. Ayo rusuh ya gawat. Aing kapan di di Pegatu lo. Hei, buka. Hei. Hah? Atuh geuning mana? Oh, berarti mana teh? Ieu teh mobil rentalan ieu teh. Gini kalau aku mana kapan nyebutna si Agus yang nganterkeun gering lanceuk na cenah. Balik ieu mah. Hah? Ieu berarti mobil rentalnya. Heula neng. Karaya kerja semula kalau kumanya. Sok jujur we. Kayak jelasin nanya. Geus we ah, turun. Neng kadengeng wah tuh neng ke mana tuh? Iya aing kumah. Ngejelasin nanya. Turun. Mobil yang dipakai turun. Gawat turun gawat. Ah, lu bisa gaya sih mah. Buat yo. Gawat turun. Mana kuncinya mana? Jero tuh napa? Geura tuh anaon teh anaon? Naon ieu teh naon? Ayo, sih nyewa ieu ngarental tah si eta. Iya neng, itu mobil abi, kamar itu disewa, ku si Agus.
Sugannya erek nganter ke nuguring dibawa ku saya tengah teh. Oh, berarti mobil rentalnya. Ih, dasar laki lu kaya, Ra. Neng itu ya mobil rental tuh kan. Cik abi ge ulah sok percaya hubungan dia ya. Mending kena jeung tuh aya motor. Kumaha neng daripada nyewa ge rak geucieu aing mah. Nya, ibu ngerti teh abi. Mata di pelarian ge pada terus saputing teh aya, sama teh di pelarian ge pada jang wewen bade rental gitu. Jang eta motor ge menang rental teh abi teh ge gitu. Hah? Motor oge ngarental. Dasar mana tukang tipu nyala laki teh boga ka era, batu bang modal di bang rental. Haruh bang atuh kunaon ka dibejakeun sia mah. Dok aing kabongkar di bobang aing geus kieu mah. Sia dah heueuh. Enggak. Dari orang mah jujur. Sok naik ke sana. Abi mah kajamaduan itu mah malah sarang awenya, ieu sih di mobil. Lu leres neng. Ayo tuh ayo. Sok lah jeung ama ke mana diantar. Ayo. Mana yuk tak? Awas minggir. Ayo awas. Iya. Orang jalan-jalan ada. Aduh, apes na poeuna sia di kalau nyusul gua naon ka dia nyusul ka dia. Poe sia tah. Aing nyusul ka dia Sia segala. ka ngarebut ke buah aing juga. Dulu kali nyusi. Belum dia lah. Wow, Wah, iya.